Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui saremengking ce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa hadir deui mohon. Sata acana dipedat ieu carios simkuring nganuhunkeun atos like, komen, sareng subscribe-na nyamuhun hatur nuhun. Mugia sarehatnya sadayana sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Urang neraskeun deui hanca dongengna dina judul Randa Anyar. Nyo dianggitna ku Bapak Rahmatullah Ading Apandi di Banjarsari Ciamis cenanya mohon. Dinten ayeuna teh bagian kaopat. Kumaha lajengna ieu carios? Mangga atuh urang kawitan. Aya naon ieu teh? Hudang Nyai, hudang. Kadenge mama sasauran. Biasa bae antare ari sasauran na teh. Kuring hudang gek diuk kareret budak keur dihuapan ku bikia. Hadena we budak henteu rungsing. Nyisiran heula Nyai, geura nyisiran. Saur mama, pek tah ka inyah nginum. Geura nginum Nyai. Nginum naon? Boacan dadaharan deui Nyai teh. Kapan capek meureun Nyai? Tas capek di perjalanan. Mama calik dina kursi teu semu reuwas meus acan terus ngadeg muka raksukan jas tutupna sok digantungkeun kana kakait lebet kapangkeng ari kaluar deui geus nganggo rasukan kampret warna bodas kawas biasa anggoanana di bumi. Kuring oge leos kapangkeng ngadon nyisiran jeung ganti pakaian geus kitu los we ka dapur. Nyai yeuh cihaneut kakarabi yeuh cur pisan yeuh geulis saur emak gek kuring diuk gigireun emak cai panas tina cangkir teh kana pisinkeun rot diinum karasa haneut kana beuteung anu can pisan kaeusian. Gening mama mah entos mulih deui mak, cek kuring. Bieu Nyai disusulan bapahit maneh mah tapi da ieu biasana ge atuh tabuh 11 oge sok geus aya di bumi Nyai. Lah mak ngabarubahkeun pisan pangintennya mak. Emak teu ngawalon calik bae bari ningali ka hawu. Minah tuh dititah meuleum jambal maneh teh geura buru saurna. Can dahar meureun budak teh duh karunya. Kabeneran deui kamari teh aya nu ngirim jambal saeutik geura girinyih pisan atuh gentakeun burukeun. Berekeun atuh minah. Cenah aya pais tambah kapan deui saur wana nu keur ngais si bungsu. Paingan atuh can hayang muka horeng teh aya Nyai.
Dakakara tadi isuk iteh Nyai dipaiskeunana oge. Teu heuleut sawatara lila geus aya ambengan dina bangku hareupeun kuring. Sakalian bae atuh jeung mama nya. Nya Nyai nya geura resepkeun geura mama mah jeung sakalian nya urang ngariung di dieu taruangna nya. Da mama oge can dahar ti tadi teh. Yap atuh Nyai ka dieu dibarengan nya ku mama, saur mama bari ngagoloyoh calik di hareupeun kuring. Mohon gitu cenanya. Mohon ya. Aduh. Panang hanang bae sajongjonan ngariung na teh mariksa eta oge mama bari tuang teh ngan soal kitu bae kumaha dina kareta api, kumaha budak cenah cager tapi sama sekali henteu nyabit-nyabit soal salaki kuring atawa mariksa naon sababna balik nyorangan, malah tuluina sasauran disalenggorkeun kana soal balong anu anyar dibedahkeun cenanya gitu. Mun pager di tukang nuker dihanca ku Mad Nasir jeung saterusna minangka nyabit-nyabit soal inu ieu keur disanghareupan ku kuring teh ngan ukur kieu. Nyai teh balik teh nu dicaritakeunna surat teh lain Nyai nya surat naon eta teh Nyai. Kuring tungkul ditanya teh teu nembalan teu kuat ku ajrih deui ngan sakitu-kituna minangka mariksa nu nyabit kana lalakon nu keur disanghareupan ku kuring harita. Saenggeus taruang mama angkat deui teu nyaurkeun rek ka mana-mana mah ngan ku kuring kadenge ngagerendeng ka emak. Rek kalandeuh heula nya mak ka si Mirta nguruskeun domba cenah mak. Bejana teh anakan dombana teh. Kadenge deui gerendengna emak. Atuh mama moal dipariksa heula kitu ku si Nyai teh karunya kitu bisi kumaha onam kuring mah. Geus kitu teu ngadenge deui ku kuring sasauran mama teh ngan terus we angkat tapi panto rek dina panto rek kaluar kadenge nimang heula si bungsu. Pek ujang eyang mah rek kalandeuh heula ayeuna. Engke anakna dombanya keur ujang we kabeh oge teu nanaon. Saurna kuring keur dipangkeng maksudna teh rek moka koper mak calik si dengdang dina ranjang. Nya balik kieu teh Nyai saurna tapi barang direret socana mah henteu ningali ka kuring kaluar kana jandela anu muka. Sumuhun mak parantos disanggemkeun dina surat oge ieu teh. Walon kuring bari andeprok emok deket koper. Nya Nyai katampa eta oge surat mah. Ih ari sugan emak mah jeung mama aya keneh waktu atuh atawa bisa keneh diomean rumah tangga teh. Nah ari geus beres teh geus beres deui geuning nya Nyai ieu teh. Aduh.
Mohon mama ma kabantun etana oge sami cek kuring bari ku siwal kana tas nyokot amplop nucan dibuka teh song diasongkeun ka emak tapi ku anjeunna teu ditampanan ukur direret meusan amplop teh ku kuring sok digolerkeun dina kasur ngedeng gedengen anjeunna muhun cenanya surat talak terus ditampi karunya muhun aduh aduh randa anyar aduh enya nyai karunya ari kitu mah emak mah da geus karolot ieu nah ari barudak kumaha atuh nyai mohon atuh mah si bungsu mah dinu dibantun bener nyai geus menang nimbang-nimbang mah meureun kituna oge ye barina oge anu galede mah dibawa we ka dieu atuh piraku wae henteu kaparaban ku emak mah saur emak semu anu nyeuneuh kuring ngahruk henteu nembalan sakemek-kemek acan iraha cenah nyai bapana budak teh rek kawina deui kitu atawa geus pruk kitu tah saanyana mah bangkar warah salaki maneh mah kuring teu kuat cengkat tuluy bari ngome tungtung tali koper muhunnya ieu mah muhun tong dina dongeng muhun teu aya nya di dunia nyata mah muhun teu aya nu beda muhun karunya do nyai saparantos kapisanggem emak dina serat teh geuning rupina mah moalami deui cek kuring bari lalaunan enya karuruan meureun nyai siga nu beunghar wae manehna teh pantesna teh ieu reuhay anak diunggal bojo marina oge ketang mending balik we bening balik nyai dikolot oge atuh moal burung dahar maneh teh emak mah handeueul emak mah jeung hareugeun sotenan ieu lain ku balik-balikna teuing maneh teh tapi da eta atuh ku barudak nu dua nah atuh meni teu kabawa atuh nyai sakitu paguneman kuring jeung emak geus kitu anjeunna kaluar mohon ripuh atuh dicanak sadayana mah mohon ripuh mun pek teu atuh nyai reureuh heula kitu ka ditu emak mah rek kadinya heula tuh nya ka binyi inos sakeudeung rek budak mah rek dibawa bae nya nyai tambah keueung deui moal lila emak oge nya rek saalol we pedah cenah manehna gering karunya nya nyai saurna ditinggal sorangan kuring di imah aya ketang si Asminah tukang nyangu nuker tamak tumuk di dapur wakiah ngulih heula cenah engke rek sumping deui jeung uwa pameget mohon cenanya kitu mohon badamten aduh karunya aduh ieu mah ye blak kuring mukakeun koper maksudna mah rek ngaluarkeun pakean lomari geus dibuka lomari kuring henteu dibawa pindah bareto teu diganggu ku emak oge di dinya keneh tempatna oge di kamar kuring bareto
malah kosong ayeuna mah taya eusian dihaja meureun ku emma dikosongkeun tapi kakara gap kana samping nupang luhurna dina koper rarasaan teh henteu nangenan golehe kuring kana bantal leungeun duanana dipake ngaluhuran bantal suku kaduana ngarumbay panon mencrong kana lalangit nu katepi bari nangkarak kitu mah pangkeng teh dipapai ku panon meni bararesi boh bilik boh lalangitna anyar keneh menang ngalabur tapi tepangling ayeuna mah meus acan. Dameh atuh taya robahna pisan kitu kaayaana basa jadi pangkeng kuring jauman parawan oge di dieu yeuh di kamar ieu baheula kuring sok ngimpleng pihirupeun sok ngagambar dina ingetan kumaha bakalna mun kuring pareng ngahiji jeung nepi ka pati nu di pikaati cenanya aduh mun karunya aduh karunya tekiat ngaos nage do bae da dongeng mohonnya ya mah dongeng mohon dipangkeng ieu pisan kuring bareto ngada dempes ngadengekeun anu ting gerenang di tengah imah basa mama nampi tamu nurek ngalamar kuring tamu nu di jero 8 tahun kungsi jadi mitoha kuring malah dina kaca lomari ieu pisan kuring dangdan gesat gesut oge basa kuring disaur ku mama ngahaja dipariksa hareupeun tamu purun henteuna cenah kuring diajak ngarangkep kanu ngutus tamu eta kaca lomari eta keneh anu nyaksian kuring ngadares ngapalkeun pikecapeun lamun srog payeuneun mama tuluina boa nyahun meureun eta lomari oge yen barang srog mah kapayuneun mama kuring telemek teu nyarek nyebut mangga sok sanggeus disesedek oge duka disada duka henteu ieu pangkeng ieu teh anu nyaksian kuring oleng panganten kabeh lalakon eta teh duh ting jorelat ngarolebat ayeuna mah dina lalangit pangkeng kuring pangkeng anu nyaksian kuring bareto teh menang bagja jeung nyaksian deui nyoloina kuring ayeuna datang deui ka imah saanggeusna jinisna asa lain kuring anu bareto deui ayeuna mah lain kuring anu bibanda pangkeng ieu haduh ditetegeun hate ayeuna mah bari perem papareket ngayakinkeun diri yen pangkeng nu ieu pangkeng anu kuring lain nu batur tapi keukeuh atuh barang bray deui kana panon muka asa tumamu bae asa natamu bae
Jadi tetela cek diri geus salin jinis ayeuna mah panon kuring ngagiler kabelah kenca deket jendela breh potret ngagantung potret kuring basa ke rumaja putri lain kuring anu meguraanana kenging emak basa geus pindah. Nyai ye ngarah henteu karasa yen nyai teh eueuh nya saurna moal poho cenah potretna nu disi balong. Yeuh nyai dina hiji lebaran mah sataun nya memeh kuring maneh boga salaki Mang Hasan tah anu motretna oge nyai lantaran cenah alus saurna teh terus we digedekeun rek dibawa asal nama eta teh ku kuring nya basa pindah tapi saur emak teh ulah keur pangeling-eling eta teh nyai teu sangka kuring oge atuh ari ku anjeunna rek dipiguraan jeung di hade-hade kitu mah. Jumarijeg kuring hudang deui nangtung hareupeun kaca lomari asah henteu rupa mah henteu atuh matak pangling-pangling acan asa kitu keneh can aya robahna tinu dina potret tea iwal awak meureun nu geus teu naleuneur ayeuna mah teu kawas jiga bareto tapi da tetela da teu matak pangling mohon cenanya naleuneur keneh parawan mah mohon. Aduh ieu mah aduh aya wae mohon nya. Jadi sidik nu matak pangling lain lupa moal kapanggih najan di kotek tak oge dina beungeut mah ari sababna anu robah teh dina ieu hate. Ieu hate nu matak pangling keukeuh atuh asa lain kuring nu bareto asa lain kuring nu aya dina potret deket jendela anu ngagege di pangkeng ieu hate anu asa jadi tumamu teh. Geus kitu budak disarekeun ku kuring emak ngabulaeh ngalamar kuring ngarendeng diuk jeung bikiah mama papayun-payun jeung uwa Sasmita caroge uwa kiah kuring oge geus yakin yen ayeuna mah mama rek mariksa boa uwa kuring oge ngahaja di ala sangkan ngadangukeun lalakon hirup kuring. Sarua jumlahna nu ngariung aya 5 kawas bareto bae basa ngabadamikeun kuring rek boga salaki saenggeus nerima lamaran. Aduh cenanya doh ayo wae ieu mah nya. Rada lila mama teu sasauran pandanganana malah nyebitan deuweun kawung tapi tetela ari manehna mah henteu dina daun kawung wungkul siga nu keur ngemutan naon atuh harita nu baris disaurkeun da ari nilik kana ulatna mah atuh tangtu geus nguningakeun kana lalakon kuring jeung moal salah deui emak geus sasauran.
kumaha geuning si Nyai teh ieu teh cek wana muka paguneman nyaeta puguh aduh budak teh tapi kitu tah kituna deui urang mah sagala rupa teh ngandar mah ungan ulah boh kurjodo wungkul eta teh dalah pati oge pan urang mah teu ngaboga-boga wa tandes mama sauran teh tapi najan kitu ceuli kuring teh moal bisa dipaling yen suanten mama henteu sawajarna siga aya anu ngahalangan dina ilatna ngan henteu dareda bae. Nyai ye hari sugan teh ti tadina mah nya tadina mah sugan we atuh ibuna urang mah pan sarua manusa mama megat kalimah bangun tepati sudi emak sasauran yeuh mama ma sedang manusia teh atuh tebina we ti wayang eta teh ukur bisa susuganan we ngalampahan jeung ikhtiar ieu teh demi tuluy mah aya dina panangan Allah eta teh mama nu maha kawasa deui ngobahkeun jeung musik malikeun puguh atuh ari kahayang mah kabeh oge komo ieu mapan atuh anak sorangan hirup teh ieu sing nanjung salawasna sing lungsur langsar sagala teh ulah aya beredan naon-naon nyai kitu mama teh tapi geuning aduh ari lalakon hirup mah jeung jalan oge aduh pan teu salawasna mudun aya nanjakna apan malah mun mudun jeung nanjak teh atuh aya dua sifat anu tara anggang eta teh mun aya mudun nya pasti we aya nanjak ngan ngarah poek sotenan bane we bane bae caang engke oge aya kecap arus oge apan aduh pedah aya kecap goreng atuh ayeuna mah mustahil we meureun aya seneng mun taya susah kudu tumarumpaknya nyai sing inget deui kapan ieu sabaraha taun rasaan urang teh hirup seneng kitu nyai jeung ieu nyai ulah sok dipungkirnya seneng urang hirup teh eta teh ieu karunia ti Gusti Allah ayeuna mah aya cocoba kieu nya kasih nyai syariatna mah jeung hakikatna mah atuh ka urang sarerea eta teh urang teh kudu sadrah nya nyai sadrah kana naon oge dimanaeun atuh ari giak kawas nampa anugrah onaman atuh nyai cukup we nya teu cukup ku aral subaha eta teh nyai sabar jeung tawakal ari kasusahan teh nyai waktosna seep aduh muhun cenah nya si Aki muhun waktosna kabujeng seep muhun insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui muhun dina seri anu salajengna nya muhun nya mangkingceung haturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai